Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing pamirsa, patepangan desa Simkuring namira Noviaristi dina warta Sunda. Warta nu baris kapidangkeun dina Salasa 7 Mei 2024 nyaeta kecelakaan bus Rosalia Indah. Kecelakaan anu ngalibatkeun bus Rosalia Indah di kilometer 370 atawa di ruas tol Batang Semarang dina Salasa 7 Mei 2024 isuk-isuk dina waktu segenep 35 waktu Indonesia Barat. Humas Polda Jawa Tengah Stefanus Satake Banyu nyebatkeun insiden dimimitian ku kendaraan anu malaju ti arah barat ka timur. Pangamudi ngaku yen anjeunna teh tunduh waktos nyetir. Dina insiden dilaporkan 7 ngantunkeun samantara 15 luka-luka. Sadaya korban tos dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Islam Walri. Polisi oge netepkeun sopir anu inisialna JW sebagai tersangka. Pamirsa, mung sakitu warta Sunda nu baris kapidangkeun, simkuring asmana tim redaksi warta Sunda amit mundur amit mungkur. Patepangan deui dina warta Sunda nu baris dongkap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.